Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mana suaranya? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bacakan dulu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana di barasehan, duka tarunuh, duka narungtut sarare. Nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Daun awi, daun gedang ngalana diparetikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Siap? Araya? Nini aya? Aki-aki, parawan, rana, duda, numana. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas walar ibu ngajawab salam ridho sadar teu kapaksa kunaon eta abah kalau olohok teu nyora. Abah namanya ningali nu geulis. Aduh atuh daya nyelap aki-aki diri ungkurana. Nyelap ya triometik. Aya tiluan geura lalaki bari teu nyora karya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Daun salam daun saga nu ngajawab salam bari ikhlas karena Allah taala mudah-mudahan sing jara di ahli surga. Hoyong ibu ka surga. Jawab hoyong ka surga. Apal jalana geninganan hayang ka surga teu apal jalana mah moal dugi atuh ece. Sok tingali tah baruka dina ieu urang tingali survei membuktikan apakah ieu HP bisa menunjukkan ke ibu jeung bapak menuju jalan ka surga. Sabab aya mah modern jelema kana HP teh sok nyebutna pasantren al interneti. Di jerona aya kitab ngaranna kitab al-Google. Makana ibu bisi kurang yakin bapak bilih kirang percaya hoyong terang jalan ka surga. Coba buka dina kitab al-Google, ketik judulan jalan ka surga. Bakal aya nu ngajawab ya pasti aya. Siapa yang menjawabnya adalah Ustad al-Yutubi. Kelamun geus dijawab ku mama Kiai al-Yutubi akan menyebar luas dijarawab, dibaraca ku ibu-ibu ahli Facebookiah jeung ibu-ibu grup WhatsAppiah. Panayeuna mah gaul abah oge gaduh HP. Nini gaduh HP, garaduh grup ayeuna mah aya grup Roni rombongan nini. Aya grup Roki rombongan Aki. Kumaha saur mama Kiai al-Yutubi kieu? Kamana mah jalan tong deehoan geus ulah waka ditepakan ke heula. Kamana mah jalan lain kitu. Ke heula meuni sok tahu bari salah. Kamana wios sok we pede-pede we nyora daripada abah teu nyora-nyora. Bingung abdi mah ieu teh abah teh hirup henteu.
sok atuh ari hirup manyora mih pugu mun bade maot sakali kamana mah jalan ka Jogja ka dieu mah akang ka Palihwetan kamana mah ibi jalan ka surga bareng ka dieu mah alah abah kapanga astagfirullah kapanganaran jika natara ngararaji di dieu mah punten ece abdi bade naros ka ece eta nu ngajawab jalan ka surga kapanganaran ti mana mangi hadisna ti mana dalilna bet jalan ka surga jig kapanganaran jalan ka surga mah kapangaji kapanga siap sakali deui tong loka ditepakan siap cicing tong aya musik heula kamana mah ece jalan awas teu nyora nyeri huntu neng sia ka dieu mah akang ka Palih ajib kamana mah Pak RT jalan ka surga ka dieu mah alah abah kapanga sakali deui tungtungna kapangajian tuluk tuk aduh bener karena jreng mah langsung jreng mending kene ngajak edan Allahumma sholli wa sallim wa barik lanjut ibu Uyos ieu dugikeun ka jam 12 Uyos siap dugikeun ka subuh Masya Allah ibu-ibu di dieu mah siap ngaji tepikeun ka subuh berarti ibu-ibuna di dieu mah kabeh ahli ngabohong Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi Kang meni ararageng pisan botol teh abdi teh disangka lauk paus meureun ngabongkeun teh sisi laut da abdi mah ti panganaran heuceu matak jeung Nyiroro Kidul ge ka Piua Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah hei jang aya naon eta jang repeh wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun al ayat sadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni al hadis amma ba'du jawaan sadana kampung naon ieu teh namina kampung Tegal Manik Tegal Mantri kampung Tegal Mantri jadi di dia mah seueur mantri kampung Tegal Mantri kecamatan Padalarang desa Jaya Mekar Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia Insyaallah abdi mualami kurang 10 menit we awios da terus dibayar ieu sebetulnya di Tegal Mantri oge sok aya ibu pangaosan rutinan sok aya kompak atuh ieu ibu ari ngaji teh tong ningalikeun galau ieu beda ka tingali ibu mah jigana ieu teh keur loba hulang-hulang utang ya Bu nuju ngaos mah tong ningalikeun galau tong ningalikeun bingung keur ngaji mah kudu loba sedekah lain juga tuh susurian kok itu siap ibu siap
Lanjut. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yuk urang sholawat lah biar barkah kanggo kedua mempelai Neng Pirli sareng Cep Satria. Wabiloso Soibul Hajjah Soibul Walimah Bapak Iwan sareng Ibu Risma. Tagening aya di dia Ibu. Aduh pangantena gaya. Ieu saha ieu nu make tiung ieu. Beda jeung aslina. Tageninganan bersama cenah Ustadzah Aah Nurul Muhibah ngan ieu saha nu ngadamel sepanduk Bapak Iwan kirang lengkap kedahna nganggo SH MH SAG. Jadi Aah Nurul Muhibah SH seueur huis, MH Murudul huis, SAG sarjana alam gaib. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sholawatilah ami barokah Ibu. Satu kali mau sholawat insya Allah Allah bakal masihan 10 rahmat. Tong wa ka amin da encan macana oge. Insya 10 kali mau sholawat bakal dipasihan 100 rahmat. 100 kali mau sholawat bakal dipasihan 1000 rahmat luar biasa. Dicek heula ku abdi sawantena sholatullah ala toha Salatullah salamullah ala yasin. Ulah waka nganggo tepakan ketos panangan Bu Haji ka luhur siap untuk ditepak. Salatullah salam. Awas tanpa terkecuali ami keng sapat sholawat. Lillah salatullah salamullah ala yasin habib dengan terbangan. Ayo salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lamun ngaji kudu ulah ditepakannya ya sunah apa. Lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek bantuan komo bari tibra bisi digonol ku kelong. Sholawat salatullah son anu kan ieu tong diepekan tong diehon Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hirup loba nyeri hat bantuan sok semangat. Hirup loba nyeri komo lamun teu kabagi BL nu disalahkeun bapak majar maneh goreng. Aduh salatullah salamullah ala toha rasulillah ala yasin habibillah. Terus lanjut lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu araya ieu teh araya tari kolot ka Cikaso ka pasar mawaran catan beki kolot beki ngaco mung salat salatullah salamullah ala toha rasulillah ajib ala yasin habibillah. Salawe eta 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa. Salatullah salamullah ala toha rasul salam
Yasin aya kene ningal simet menigaling aya kutu di ceoneng aya ceoneng ari banget meni glowing ngan hanjakal huntuna salatullah salam ala toha rasulillah salamullah ala yasin bapak hajat sareng ibu hajat mugi ditambih barokah amin atuh sabada putrina nikah ibadahna istiqomah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin Eneng Pirli sareng Cep Satria anu bade rumah tangga muga-muga aya dina bagja hirup sehat bari waluya salatullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Neng yang jilbab abu menit cantik hei neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu pinah kanu itu dages boga anak tilu hei mamah nu daster biru hidung pesek siga goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seri koneng tara nyikat huntu Allahumma sholli wa sallim wa barik tiada kata yang paling indah dan megah, tiada syair dan lagu yang paling merdu dan sahdu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Iwan beserta Ibu beserta keluarga, alhamdulillah pada malam ini mengadakan acara pengajian dalam rangka syukuran pernikahan putrina Neng Pirli Ratu Konsina. Oh ya, Prilly. Oh Prilly, tak ieu punten ibu hari ngaos teh can tuang teh sok balelol hampura. Neng Prilly ieu artis teh aya di dieu geuning ayeuna nya. Sareng Cep Satria kita semua Masya Allah dikumpulkan ku Bapak Iwan di bawah tenda yang begitu mewah megah luar biasa. Panggungna oge curiga ieu teh badaya naon panggung teh meni badag-badag teuing. Di abdi mau pami panggung kieu teh ibu sok aya pongdut. Di dia sok aya pongdut. Naon ari pongdut teh abah sanes ari pongdut teh jelema ompong gendut pami ieu mah pongpetnya ompongnya lepet. Alhamdulillah tapi pada malam ini syukuran Bapak Iwan luar biasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena ada pengaji, ada silaturah, ada sedekah. Ibu tos dipasihan tuangan teh acan eta naon atuh eta nu na keresekna plastik otos jajan jadi ibu mah barang dahar we ti tata dieu nya keun bae lah ece da ngaji mah nu penting daek init dahar oh berarti atuh geus kitu mah ceramahna ayeuna mah urang singkat padat melekat nu penting tong hilap engke euih nyandak ilmu anu manfaat udah ahli barang dahar kana berkat Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Mudah-mudahan Bapak Iwan sekalipun ibu ku Bapak Iwan tadi pasihan tuangan leuten, ibu ayeuna ku Bapak Iwan tadi buruhan, ibu bapak ku Bapak Iwan ayeuna ka dieu nu kana mobil tadi ongkosan, nu kana motor tadi bensinan, tapi Masya Allah luar biasa untuk Bapak Iwan. Ternyata ibu ti bumi Bapak angkat ti imah ka dieu melangkahkan ka bantuan ice, melangkahkan ka mengayunkan tak mun teu aya Bapak Iwan moal ka dieu, mun teu aya nu hajat Bapak moal ngaji, wasilah barokah Bapak Iwan, ibu bapak bisa berangkat ngaji, ternyata luar biasa pahala Allah masihan ka ibu jeung ka bapak melalui Bapak Iwan ngayakeun pangajian, dosa ibu dan bapak terus dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Bapak Iwan. Bahkan abdi maningali abah menikat beda dina tampilan geuning kunaon eta abah. Biasana abah lamun kana pangajian rutinan sok make sarung kari-kari, ayeuna abah ka Bapak Iwan bade ningali mubaligoh geulis di Pangandaran. Eta abah meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Ibu-ibuna gara raul nini mararodis angkat kana pangosan rutinan, biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah ka Bapak Iwan da bade ningali gambus tepakan hadroh jeung genyering eta nini meniningkah make calana lej. Tengingatkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging, akhirna si nini dikoet ku anak ucing, dikoet ku anak tepakan atuh lila dikoet ku anak kucing eta nini make aduh lila kaurun abah terang lejing tuh bah, aduh abah tuh cik memeh mau teh apal-apal lejing heula atuh ya bak abdi rek diwartosan ari lejing teh calana lepet gegeleun an. Tapi da insyaallah ibu-ibu di dieu mah moal aya nu nganggo lejing tanpa luarna nganggo busana mus. Oh tingali neng oge aduh gaya neng tapi calik nying cinogo kitu. Yo neng ai calik parawan mah emok. Mun nu alus mah make erok, lamun calik sila embok, katingalna geulis denok, moal katingali tapi tuur lain kadinga moal katingali tuur ye atuh luasan nyebut nu kitu. Awas neng parawan mah kedah lungguh, kedah naon itu teh ayu entong cumen, parawan ulah cumentil komo arahal irihil, pakaian anu turikil jiga hayang dicabak iblis aja. Nah kanu kitu wae si aja mah ye waranian. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi insyaallah jangankan ibu-ibu yang sudah tua, iya neng-neng remaja yang masih muda sudah kelihatan pada hari ini, pada malam ini urang dia teu aya awewe anu teu solehah. Semua insyaallah jadi wanita solehah. Tidak ada wanita runtah atau wanita sam. Neng terang teu awe runtah. Panona alus, irung alus. Asik tuluikeun sok. Ditempoti hareuti gigir. Aduh, jadi edan kieu si Oca. Gara-gara Oca edan abdi jadi kabawa GR Oca. Astagfirullah tata teh sopan kamu balik nyebut gelo Oca teh. Tata tuh make tiumping ka cuman molotot nyebut gelo. Pokona mah nu nyebut gelo kabeh eta si ibu kudu cekelan. Atuh cekek bapaeng meureun. Cekelan bisi cengkat balik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, ibu doakan Bapak Iwan urang teh ka dieu alhamdulillah terus menuju jalan surga dihampura ku Allah Subhanahu wa taala, wasilah barokah Pak Iwan, apapun pengorbanan Pak Iwan beserta keluarga sing jadi tabungan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Karena bibir terasa pecah, tenggorokan terasa kering, itu tandanya kurang. Ini adalah air putih.
air yang amat sangat murah. Murni. Murah. Aduh, Pak Iwan update teh tunuh teu kiat. Soca teh teu tiasa ningali leres. Error yang sing ningali si Neng ge ongko parawan tapi jiga nini. Berarti ya error ya teh. Biasana damangna teh kuluak white kopi biasana. Punten Pak Iwan sanes nyuhunkeun ngawartosan. Aya teh kopi di aya. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Itu kan diturek neangan kopi gitunya. Nu bade uwi atuh, nu bade uwi masing dipegat jurig. Kapan di dia mah tuh da rupi-rupi nu hadir teh aya jalmi aya jurig. Ari jalmi bade nu cang jurig mah dinu. Jadi itu nu dinu poek teh ngaranna nyumput. Mangnya jurig udud. Biar aku aya jurig ditiung aja. Aya jurig naik motor. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut ya Bu, lanjut. Osah karunya ieu ka panganten anu bade bulan madu Neng Prilly sareng Cep Satria. Hah? Pirli sareng Cep Satria nu bade bulan madu. Ari urang mah beda sanes bade bulan madu tapi bade bulan alaeun nya ce. Mohon Ibu. Bu. Ce. Araya. Ibu aya. Bu aya. Nah. Tong nunutan Ibu siap semangat. Bapak kuna atuh teh ieu bapak teh caroge sahanya. Eta meuni layo kieu meuni loyo. Ya Bu lamun salaki loyo eta teh kurang dipasihan vitamin. Salaki letoy engal pasihan vitamin. Geus dibere vitamin loyo wae. Sing mineng dibere sumanget lain susu. Pira ku salaki rek gagantel. Terus ngagenyel. Cakana susu wae. Geus moal daekan susu nu aja mah. Atuh cek salaki ge cenah ditoel ge teu oyag-oyag. Di bawah nangkarak ge kalah nempuyak juga ceplok nog. Beda sareng nu Neng Pirly aja. Aduh anu aja mah di bawah ngarengkol keplok. Dikenyot kalah nyelapna huntunya bah. Kenela abah hitung-hitung ngadahar basa urat teh bah. Bu, Neng Pirly nya, Neng Pirly. Nu mana tuh ya pengantenna teh? Nu mana? Oh teu katingali. Oh eta, Neng gerak Neng atuh ka dieu Neng dipayu Neng panganten teh. Neng Pirly, Masya Allah cantiknya luar biasa. Ari Aa Satriana nu mana? Aa kok batur mah Ari panganten teh da bahagia. Dunia terasa milik berdua. Kunaon Aa mah geuning Aa Satria mah panganten teh meuni susah. Kunaon susah teu kapeser kopeah-kopeah acan. Neng si ate urus atuh tadi kopeahan. Neng itu sekarang bukan Neng yang dulu. Neng Pirly sanes Neng Pirly nu kamari. Aa Satria bukan Aa Satria yang kemarin. Sok aya naon cenah eta? Jeung riu. Kah? Oh eta. Masalah. Puut sok aduh. Abdi resep ningali Pak Ustad ieu kumisna. Kopeah beureum kumis sae. Lagi itu ari gaduh kumis teh diarurus rarapi. Ieu boga kumis salaki teh mending ngama juga sasak leho. Atuh meuli cenol teh geger kalah nyarekan tukang cenol eueuh bukuran pugu nyangsang na kumis. Terus aya Pak Kiai itu tinggal Ibu ai tampilan Kiai teh masyaallah sorban gaya sarung GBHS beda jeung RT gajah duduk mata kayak Ibu kudu hoyong gaduh putra teh jadi Kiai hoyong pasantren ieu mau di pasantren kun budak lah cenah bongan budug
atuh yos ibu da pak kiai abdi oge tiasa kieu teh modalna budug heula mata aya nama seueur kiai bu bunga oce yos si oce ka kiai nyebut budug bunga atuh kan beaca budug-budug ge da barorok cek sabarok manya budug barokah ti dituna budug barokah budug mah peurih atel sama aneh budug barokah mun barokah ge moal diubaran atuh cenah aja teh areror kieu efek tunu apa efek lapar gitu nya lapar lo ibu teh can tuang ari ibu sok tuang naon beas atawa sangu sanes beas ngan peda eta sangu nu dituang ku ibu asalna tina piring bu manya tina beas oh sok ibu tuang dina piring teu meunang pepejeuh tuang mana kursi tuang mah na karpet manya tuang bujur nyengcelena piring agak seliara beki peting beki error kieu bu Neng Pirli sareng Aa Satria sudah punya status baru Neng mun Neng kamari parawan Aa pamuda bujangan ayeuna Aa tos jadi suami Neng tos jadi istri pamajikan jadi salaki berarti Aa Satria sudah punya tanggung jawab Neng pun sudah punya tugas dan tanggung jawab kumaha tanggung jawab kewajiban pamajikan kanu jadi salaki kanu jadi pamaji ngan paling bebat bapak beran ayeuna tanggung jawab adalah suami ka salaki ka pamaji hidup ibu bangga jadi awewe bangga tapi capek henteu sok mumpung aya para tersangka jujur ya cicingkang ya korban rek daremo ya ibu capek henteu jadi awewe punten neng ayeuna mah tidak merasakan capek neng sabab nikah nun kaf ha nikah itu nuna nikmatul ibtida nikmat ngawitana bade teu nikmat kumaha batur seueur keneh artos ayeuna seueur keneh bahagianya luar biasa malaman pertama maneng moal aya cekcok moal aya pasea boro-boro pipaseaeun hayang hitut ge diplastikan hayang kiih ditahan daerah ku salaki 2 poe mah belaan hitut tapi ayeuna geus karolot kieu aduh ngaliwat ka hareupeun salaki perepet cek salakina teh tak kenal pot bitu pasea ayeuna mah mineng dihajakeun pasea ge bahkan pagede-gede hitut pasea teh salakina di dapur dut temal ku pamajikanna pret torojol anakna dut deui bu nikmat ngawitahna neng tapi punten taroskeun ieu ka jamaah ibu pasti merasakan ketika sudah lama berumah tangga bu capek aya riweuh sok pasea tara jeung salaki ayeuna jujur minang pasea osok pabaeud-baeud osok parere omong osok jamedud teu patanya teu puguh judul tapi sok akur deui bagus. Jangankan ibu, abdi oge nu dipanggil ku MC ustadah juga manusia. Abdi mineng pas saya aslina. Punten Pak Iwan, abdi mah jujur saja kamari samyu ka tukang salaki teu benang ditanya. Ate kunaon atuh bae doa mama uing ngaos teh biasa nage cupiki cumpipi kiri cumpipi kanan. Ah ieu mah teh Bu hese ditawaran hoyong kopi tuh, hoyong nenen mung. Atuh kunaon ate bet bae doa mah hiji hayang mamah jujur jawab tes di mana bari molotot coba cek nyerina hati keur urang teh capek mama teh tos ngaos bohong naon pangna bohong maknya balik ngaji dina mobil eueuh berkat kitu ta eta Pak Iwan eta jadi nu nyimpi pasieun teh panitia mata punten Pak Iwan abdi balik ti dieu tong nyimpi pasieun jeung salaki daripada pasien jeung salaki mending ribut teh ayeuna jeung Pak Iwan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Punten bapak yang menjadi suami berat tanggung jawab kepada istri karena istri itu hak dimanja. Pamajikan teh kudu disenang
Kompak Bu, kudu disenang, kudu dibahagia, jangan disakit, jangan diluka, tapi harus dihormat. Yes. Awas, aduh, ya nu keprak korban. Makanya dicontohan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saking sayangnya Nabi Muhammad apalagi ka bojona, ka istri, ka semua umat, kaum perempuan, kaum hawa. Nabi Muhammad sebelum wafat meninggal dunia, naon nu dititipkan ku Kangjeng Nabi sambil meneteskan air mata. An-nisa, 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 nitip awewe. Nitip teu nitip lala. Cicing. Cicing tong balaga. Cicing, bah cicing. Sanajan abah make batu ali ge eleh ku awewe mah. Keheula. Bu, geus rumah tangga engke bakal karos ku neng ka awewe jeung ka laki pagawean beda. Awewe mah full 24 jam. Betul. Berang peuting, berang nyamel ti peuting. Sing tarik atuh. Berang nutu ti peuting. Nusok gegeroh di bumi awewe lalaki. Awewe nu ngepel, nu ngistrika, nu ngasuh budak, nu nyusuan budak. Budak ceriknya di aisna ku samping. Bapak ari bapak gawe naon atuh? Udud de wungkul, teu udud nguseup. Aya nu kitu. Ada kaciri punukna hideung. Tenguseup sare teu sare dahar buburu henteu. Mohon maaf Pak, tanggung jawab istri adalah suami. Bu, jangankan usaha bapak ayeuna bekerja mengorbankan tenaga kesang keringat demi anak istri, gegeroh masak ngepel ngistrika eta teh lain kewajiban awewe tapi kewajiban salaki. Yes. Cicing isuk mah cari cingtong nyararangu. Itu bagian si itu. Ibu tong marah rasa tong ngarepel bagian si itu. Ibu mah calik. Tapi ingat Neng Fitri, Neng Pirli, ibu, hei Neng waca nikah. Kewajiban istri hanya satu, toat. Cek salaki nyeseuh. Yes Kang. Ya ibu hareupeun salaki teh kudu mineng ngadangukeun. Obrolan salaki, monya kieu hareupeun salaki. Mau cek salaki teh itu aya bakakak hidung. Yai. Harapan salaki mah ngadangukeun ece. Obrolan salaki lain ngadangkak. Lain aya urang dia orang kieu beki peuting teh karoclak. Cek. Cek. Bu, lanjut. Siap? Kunci rumah tangga supaya hoyong barokah rumah tangga ce. Eureunnan Bang Emok. Udah kaciri mah wajah-wajah anu rek diudag-udag ku Kang Aang. Sanes Aang Haji Aang Suran. Da pan di abdi mah kitu tiap poe Kemis teh ih tatangga teh sok ngalabring ka imah ce Noneng. Tuluy di hareupeun imah ce Oneng teh araripet saya berjanji cenah yai. Aya nu kitu di dia. Awas Neng ulah sia Neng ulah. Neng tarimakeun engke tah pamasihan ti Aa napakah sanajan saeutik sing rid. Sing ih. Maunya kanyu ke Bang Emok da eta gara-gara pergaulan eueuh teh kabita ku harta batur. Matak syukuri tuh pamasihan ti salaki. Ieu mah pamajikan ningali tatangga kongkorongna anyar muriang. Ningali tatangga kulkasna anyar ngagibrig panas tiris. Di rongsen teh eueuh gamaran, aya we gambar kulkas tatangga. Yai amit-amit naudzubillahi min. Bu, ridho di pasiana pakah ku salaki 5.000 sapoe. Cekap moal. 50.000 atuh sataun cekap. Cekap peserkeun kana kalender. Sok we antep salaki sina ngadahar Agustus. Gampang ngece mah mama hoyong susu tinyuh Januari. Mama hoyong ngarokok gerelengkeun Februari. Mama hoyong sayur Leo bisa laki. Adunya mataun wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dunia priasan seindah-indah priasan dunia adalah wanita soleh. Tapi punten Bapak, solehahnya istri mungkin ada faktor karena solehna salaki. Betul? Sok
da awewe mah tara kumaha bapak ketika dimarahi ku salaki istri man waya ceurik tara ngalawan betul. Matak awas nanti ketika sekarang sudah berubah tangga, sudah status suami, sudah status laki, jangan menyakiti hati seorang istri. Mohon maaf Pak, sekali hati istri terluka sok hese obatna. Bahkan sekali menetes air mata istri, pamajikan bapak cerik nyeri hati ku salakina. Mohon maaf Bapak, bidadari di surga ikut menangis. Yes. Awas, Bu. Jagalah istri. Tarik doanya istri harumnya surgawi. Bapak gaduh batu ali eta teh karena didorong ku istri, didukung. Bapak sukses usaha karena ada doa dari sang istri. Jagalah istri, jangan kau hianati. Tangisan istri, tangisan bidadari. Jangan sekali-kali Bapak meneteskan air mata sang istri. Bisi salaki ningali pamajikan ngahing-hing di juru dapur. Cek pamajikan teh tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Torojol teh anakna mama kunaon ceurik bari ngalagu nyeri hati ku si bapak. Sangu teu asak ditajong jeung majikomna. Sayur asin teuing kalau dising-seringan ku lekona. Bu, makanan Nabi Muhammad selalu memanja memuji sang istri dengan panggilan apa? Nabi Muhammad kabojona ya Humairah, wahai bunga mawarku, istriku yang wajahnya putih kemerah-merahan. Pernah ibuku salaki dipanggil bunga mawar. Ya Humairah, ya Humairah, wahai bunga jawer kotoku. Piraku atuh dah ieu mah ya Humairah ai suku jebrag. Naon ge kumaha saldo mun kitu Pak Iwan sareng bojo pantes pengusaha sukses seueur artosna saldo na pinuh bade papih mamih ge pantes. Ari papih mau kemana? Mau macul mi. Mami udah cantik mau kemana izin ya Pi ya, Mami ada janji sama ibu-ibu di grup WA. Emang Mami mau kemana? Mau ngalat tutut. Awas neng, tayana tanu keur barobogoan neng geulung lah sok lebay neng lah. Mau digoloh teh. Manggil ayang cenah ayu ayang cenah naik kana motor cenah muntang cing talik. Naik kana motor muntang ngagejlik muasan akit enggak. Lain kitu geus karawin mau pamajikan teh jiga moal karung pare. Manggih logat teh lain hati-hati ngahalang ngahaja digejretkeun amih ragrag. Naik motor teh dicarek diamak untuk milu sia berat awakna geus gede drum. Muntang kena cangkeng ungap sia. Kena naon atuh kana muntangna ka tukang kena behel. Bu, Ibu, awas Bapak jangan sekali-kali melontarkan bahasa yang menyakitkan hati Sabab perempuan wanita oleh Allah diciptakan dari tulang rusuk, tidak diciptakan dari tulang kepala. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala? Ingat, sekuat-kuatnya Neng, segagah-gagahnya Neng, sekuat-kuatnya pamajikan Bapak, segagah-gagahnya istri Bapak, tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Sing tarik acungkeun pereupna nu teu diacungkeun berarti bau kelekna sakali dae nu kudu usaha teh berarti saha istri mah kudu 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 bahagi. Kenapa Bapak wanita tidak diciptakan oleh Allah dari tulang pundak? Mohon maaf Pak, sakumaha gagahna kuatna awewe Bapak pamajikan Bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki? Karena wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Kenapa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati? Nah, itu tanda wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Makanya yang diharapkan pasangan itu apa Pak? Bukan harta, bukan kekayaan, bukan bahu berbintang, bukan leher berdaki. Pan salaki ibu ge tara didadasi nu puguh madakian. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang kudambakan pria yang punya hati. Kompak, bukan alis berukir, bukan bibir bergincu, yang kudambakan gadis yang punya malu.
cinta karena dasi akan segera, cinta karena gincu akan segera layu. Makanya kembali untuk tujuan nikah yang paling utama dan yang paling pokok, litaskunu ilaiha, azwaja diciptakan Neng Pirli sama Cep Satria, dipasangkan ku Allah hakikatna ibu jeung bapa supaya apa? Menempuh litaskunu ilaiha, menuju hidup bahagia. Tidak akan bahagia Neng nanti rumah tangga di bejaan ti ayeuna ku Bu Haji Neng kalau Neng tanpa ada modal dua. Naon modalna? Wa ja'ala, yang menjadikan rumah tangga bahagia mawaddah warahmah. Hiji mawad, dua naon ari mawadah teh? Lain mawawadah. Saya cuma ngahuleng we. Mawadah teh cinta, hijikeun sing kompak barang sarerea, rasa cinta pada makhluk. Heup heup heup, abah aya nyawaan keneh teh ayeuna. Abah teh hirup. Abah teh hirup tapi bingung disebut hirup teh nyora, disebut cengcelengan da oyang. Abah teh hirup pasti abah punya rasa Ibu, tapi abdi bade naros ka abah. Abah ayeuna bogoh keneh henteu ka bojo. Henteu asik. Aduh, bener si abah jawaban tepat dan jujur. Ece jawab, ibu bogoh keneh teh ayeuna ka salaki. Sip. Dasok tapakuranan unggul ayeuna mah ceu. Salaki ece geuninganan unggal peuting ge tara singkalah di deukeutan keur sare teh kalah dipelongkeun. Ieu teh salaki atawa memedi. Geuning salaki teh beuki kolot teh lain beuki kasep kalah beuki kasap. Sare kalah calangap bari eueuh huntuan. Ti luhur ti handap bau. Suku jebrag huntu koneng tongong hidung. Pak geuning ayeuna bapak teh henteu jiga baheula. Baheula mah bapak teh kasep ayeuna mah jiga ranginang bubuk. Sok da ece boro-boro hayang ngadeuketan keung ningali salaki bari calangap kerek. Akang ningali pamajikan ka jiga kunti ka. Aduh buuk ngawig-wig kutang pegat talina dipake keneh. Cek. Berarti geus kararieu mah geus daya bogoh, geus daya Makana Neng cinta tidak akan abadi, cinta tidak akan lama, bogoh taralila da bogoh masokeuna kuseep lain setan. Maknya bogoh di dahar setan. Bogoh matara di dahar setan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, tingali tunuju ayeuna aya keneh bogoh mah aduh, calik pareneng berdua. Aya paribasa mengatakan jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli pisitan, paling enak jadi pengantin baru, malam pertama silih ciwitan. Coba buktoskeun ke Kuneng Pirli Aat Satria ciwit tapi kan kagetihan nyarekan mual Neng paling ge hiji deui diasongkeun ping-ping na iwit euy. Ajaran salaki oce ayeuna balik ngaji tuluy di ciwit tuluy tapi kan kagetihan manya teu nampiling. Sia teh kudu pedah naon ka aing nyiwit tapi kan kagetihan, wah dicekek lapor ka polisi. Kekerasan dalam rumah tangga. Bu, jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli kedong-dong. Paling enak jadi pengantin baru, malam pertama silih ganong. Coba, ada apa yang ganong? Emang ayang mau kemana BAB? Ayang modok. Reka WC yang diganong, tapi suami setia diganong. Coba ayeuna ibu ngarengi ka salaki Pak. Aya naon ganong manya tadi gejretkeun. Lumpang we sorangan. Bu, karena sudah tidak ada aduh panggilan kan nuju aya keneh bogoh mah api ayeuna teh aya nege osok ketang mesra euceut teh panggilan teh lamun salakina keur loba tuh geuning aku ayeuna awewe ada uang abang berarti ya mah rumah tanggana teh lulus pada aya pulus aya duit gesit eueuh duit sakit aya cicis romantis eueuh cicis anarkis tapi ku kitu zaman ayeuna mah dibere duit 1 juta mah aduh sareng teh ngadangkak jiga bakakak diberi duit 5.000 nyangeyeng mama arek moal cicing harudang pengmeserkan kongkorong jeung gelang aduh diberi goyang nage goyang gayung gelang dijual mah eueuh goyang teh tinggal gayung na we wungkul nu kitu mah cewe mat. Bu
Awas kebahagiaan rumah tangga bukan ada di materi dan harta, tapi di akhlak mulia. Da moal ngareunah ce rumah tangga salaki loba duit. Ari hate kasih. Sanajan dahar jeung lauk nih. Sare dina kasur Bu. Mual mirasa. Da boga pikiran jeung nyeri hate kasiksa. Da salaki kagoda deui ku awe SMA. Bu. Ibu. Araya. Lanjut 5 menit deui. Acicing tenang saja. Ya abdi mah mending ngacaprak teh mending ngesang kieu. Jiga nurek ngajuru. Tapi kan banyak ecenya abdi mah ngesang oge da engke balik bakal dibarokahan. Jadi dibayar ecet. Ari ecet rek mayar ka abdi. Sanu bade mayar? Pak Iwan. Tamata Pak Iwan nu gaduh jasa. Tapi wios abdi malah ridho ku Pak Iwan teu dibayar oge asal balik menang amal ecet. Pan ece terek baralik ece ke alam akhirat ece moal memawa duit moal memawa amplop moal memawa harta benda maot manu dicanak iwati amal urang kapan nu maotna oge urang lain soleh ari ece maot kalah memawa nu soleh ari soleh mawa nu saha pira ku soleh mawa nu cek oneng da soleh oge hayang babawaan nu dicanak mah amal ditanya isukan teh abah ge ku malaikat cek malaikat teh ka abah man robuka abah rek bisa ngajawab moal. Kalau cek abah teh kamu nanya cen. Man buka si abah kamu bertanya-tanya cen. Matak canak amal ibadah abah aduh hade abah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu sok dari nuju Bogor mah aduh ayeuna tuh tingali Neng panggilna Neng Aa. Ayeuna ibu berubah henteu Neng deui. Mamah atawa naon? Setelan mamah teh naon? Papa, setelan papih. Mami, setelan papap, mamam. Masuk di setel-setel gini mana yang panggilan teh kudu nyetel, kudu nyekrup. Papa, mamah, papih, mami, abi, umi. Ngan sok aya nu nyebut bunda, berarti salakina panda eta teh. Nganeng lamun ka mamah ka bapak sing sopan. Imah dah mamah, dah papa. Bade sakola teh assalamualaikum mah, assalamualaikum pah. Dah mamah, dah papa, lancokna sidiran, dah diran. Tak itu aja nama manggil teh geuning ka inung lain nyokap, cenah. Ka bapana bokap, torojol uakna wakap. Cinta Neng modal pertama, cuman cinta taralami, cinta teu abadi. Matak Neng tong karna geulis, Aa ka Neng tong karna geulis, Neng ka Aa tong karna kasep. Nu abadi mahabbatan lillah, cinta karna Gusti. Da cinta ka salaki mah teu abadi, bapak cinta ka istri teu abadi, da cinta nu abadi mah hanya 3 rupi. Hiji cinta Allah ka hambana, 2 cinta Nabi Muhammad ka umatna, 3 cinta indung bapak ka putra. Eta putra abah apa cucu abah? Cucu tuh abah teh balas nyah ka incu. Teteh teh balas nyah ka putra. Neng ge isukan bakal gaduh. Da ayeuna teh bade dikeureuh, melom ayeuna teh neng teh. Tangke ladang dikeureuh teh bakal bareuh. Neng teh salira teh moal kitu isukan mah. Ayo nak saya ditilik tigigir lengit isukan mah aduh Neng tos 8 bulan hamil mah jiga orai kadut. Sare nangkuban ge pamajikan teh geuning kang kalah jiga odong-odong juju lautan. Da beuteung antel kana kasur terang jeung suku ngangkang matak pamajikan teh kalah ungkluk. Kabadug ge sukuna ku salakina da muter jiga gangsing. Tah palebah dia yang kedua cinta sudah tidak ada tingalikeun waroh makanya kadeudeuh ka asih ka he. Teteh balasnya ka putra, bapak balasnya ka incu, abah balasnya ka putra. Da yakin bah, yakin pak, yakin ce, geus boga budak makanya ka salaki, salakinya ka pamajikan teh berkurang gegede nama ka saha? Ka anak. Sok, ibu salaki usaha ngabela anaon? Anak pamajikan. Tara nyebut ngabela pamajikan anak. Salaki balik ti panyobaan nu panggeulana dipangku ku salaki anak atau pamajikan. Osok salaki aja mamangku aja heula. Anak mah kieu we. Bukti abahnya ka anak morosot calanana ku abah dibenerkeun. Da ka pamajikan mah abah geus kurangnya pamajikan geus bener ge calana kalah diporosotkeun ku abah teh. Eta teh geus kurang kanya. Betul Bu? Cok asli apa? Da ka budak mah mun didangna di Neng atuh Bu. Sok teh tingali tetengan ka Neng kanyah ka putra. Engke sing bener ulah di nenek bonteng ulah nyatet para ruguh. Naon sababna berkah rumah tangga anak sarole Bu hoyong putra soleh pasantrenkeun aya di dieu pasantren madrasah aya pendidikan anak usia dini aya
Aya putra ibu nu di pasantren. Saya bangga. Aya putra ibu nu ayeuna masih di SD. Aya jung teang sina balik. Jusul penting ayeuna teh. Piraku budak ngarenong di sekolah SD. Ya Bapak, ami salamat dunia akhirat Bapak diantarkan ku doa anak anu soleh. Neng kade engke brol anak. Ayu hasina ismuhu. Ku neng pasihan putra anu sae namina nganggo Siti. Siti Maryam, Siti Aisyah, seperti neng Siti Maesaroh. Ngan lamun kapoe jadi Siti Moesirah. Abah sana mina Abah. Abdurrahman, kekasih Allah. Abdurrahim, gaya ngau asmaul husna, ulah tetangga abdi, mangsa ngaran budak tilu eta dilancep, Jaja, Lili, Keken. Amin babari ngagero, Jaliken. Daratang budak nanti lecek. Ada saya ieu na Pirli, Trasep Satria, engke namian putra anu sae supados rumah tangga barokah. Wa yu'adibhu engke neng tos lahir putra, tingalikeun kanyah ka neng, da geus boga budak mah yakin bu rumah tangga teh lain namahan kari, lain murangan kariweuh tapi namahan. Sok tingali bu, tengah wengi budak orok keneh. Bapana sok nyusuan tara. Saha nu gugah? Cek mamahna teh beuh ka dieu bager yeuh nen. Inung nu nyamperkeun da anakna can bisa leumpang. Yeuh nyot. Budak rehe bapana ngagoak. Yung tengah puting orok jabri gogoakan. Ibu mau nyamperkeun, molotot ka salaki samperkeun we. Tah sabeula deui ngangurkop. Sok parasmanan jeung budak tah. Tengah puting parasmanan. Nu sabelah ku bapana, nu sabelah ku anakna tepi ka hulu susu teh offset. Kutang ngaluhureun dada susuna hanapeun bujal. Bakal karaos neng isukan kitu. Budak keur dihuapan porocot, budak kacape rumah tangga nu jadi awe punten Pak. Ya Allah, keur enak tuang bareng budak ngariung porocot, kalak modal salaki amak-amakan geuleuh ta budak modal. Ribut pamajikan. Leungeun nu katuh ngeupel sangu nu kenca ngeupel tai. Rek awapkeun sangu rek ngalungkeun tai pabeulit, sangu dialungkeun tai diuwalkeun. Tah neng. Sok neng, ayeuna keur hamil ge bakal karaos neng. Hamil itu bukan waktu yang sebentar, bukan waktu yang sedikit. Sabaraha bulan bu? Awas bapak tong balaga, mesing bapak tukang udud oge, bapak ulah awak badag moal bisa hamil pi awewe, leutik awakna, begang, garing, ipis, hidung. Hamil 8 bulan bisaeun, bapak tuh nu make baju biru, wah awak badag. Ek diburuhan 50 juta, tapi sina hamil heula. Moal bisa apa? 8 bulan ngagegenol budak, geus 8 bulan neng bakal karaos kasiksa, patuangan hese dibawa di kitu di kieu. Budak ti jero meureun geus kesel, totojer hayang kaluar, bapana ti luar totojer wae hayang ka jero. Untung teu perewis oge. Tah Kang bro lahir ka alam dunia anak, akang sing sia ka pamajikan. Mikir Kang tapakuraneun. Salaki teh bari ka pamajikan teh usapan keur ngaheujeun teh. Ibu bade ngalahirkan sok ngaheujeun tara. Pacek bidan teh kitu, sok naik cenah kana ranyang, nyamuhun bu bidan kana kenteng mah luhur teuing. Eta geus pecah ketuban sok cenah heujeunkeun, tarik napas, nya pasti da tarik tamang mah Agustusan. Sok Pak, bapak milu ngaheujeun babantu moal kaluar budak koneng nu aya podol. Tapi istri ngaheujeun, sakali deui. Tarik napas wayahna singkiat neng. Ta rambutna geus katingali, pedah rambut inungna keneh eta teh. Ya, brol akang lahir anak alam dunia gede ta budak teh Kang aya nu 3 kilo aya 2 kilo. Akang teh tapakuranan usapan pamajikan bari di bebenyokeun mah hampura bapak. Mamah teh meureun capek jeung nyeri mah. Teu kabayang nyerina mamah jiga kumaha bapak ge nu ningalikeun mah. Geuning eta budak nu kaluar teh meuni 3 kilo nu asup mah 3 on mah. Meren pejet bubututan mamah teh. Budak mah nu kaluarnya gedenya gondrong nu asup nyeletiknya gundul geuning mah. Lain jorang mikartieun ku itu tuh ngaranna nyang celena wungkul cok. Da nyeri atuh juru teh. Bu. Tapi Allah memberikan keajaiban ka bojo bapak ribuan urat pegat 40 poe tiasa dianggo deui. Subhanallah luar. Matak bapak kudu nyarah ka pamaji. Kais, jangan disaki, jangan dihiana, kudu disenang, kudu diman. Yes. Tapi aneh euceut kita tadi hayang we oyes-oyesan. Da si itu ge boga perasaan. Da mun deukeut mah jeung cemeureun teh dicekek mah pamajikanna. Siat hayang we oyes-oyesan. Punten ibu ge kudu peka, ece ge kudu sami, da istri ece teh sing nyaah ka salaki,
gelo lamun pamajikan teu nyah ka salaki. Sok ibu teh ti mana gaduh artos geuning bisa make baju, geuning eta gaduh geulang ti mana emasna, ti mana artosna tuh salaki nu ngesangna, tuh salaki nu usahana, tuh salaki anu buburung sukna, tuh salaki nu buburukna. Tolong hormatilah suami. Ada. Masya Allah. Ada asa dibela si eta. Ye atuh ibu ulah gagabah ayeuna keur usum berangkat haji kloter pertama gelombang kahiji tos ka Makkah tos di Madinah ayeuna Bu batur mah rek ka Baitullah rek nyium benda surga Hajar Aswad ibu mah teu bisa da teu boga duit daftarna ge teu acan tuh muliakeun salaki balik ngaji kecup keuning suami ngecup tarang suami dihampura dosa 70 nu leutik sabab tarang salaki akur jeung Hajar Aswad. Aduh matak balik ti dia gawat engke datang ka imah ringkus suku salaki talian leungeunna golerkeun na kasur cek ibu teh cicing sia salaki aswad sakali nyium menang 70 dosa leungit 140 beki mineng nyium salaki beki erep dosa ibu komo salaki na hideung mah da tukang nguseup anggap we Hajar Aswad lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jagalah suami, jangan kau sakiti ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau hianati marahnya suami, murkanya ilahi. Dengarkanlah wahai ibi, mun salaki eker pusing, pamajikan entong rungsing, mending buka kutang jeung samping, asongkeun bujur jeung ping-ping. Mun salaki hayang nyandung wayahna kudu didukung teu bisa diemung-emung dan ngora geus melenung. Yes, aduh yes. Berarti itu yang punya harapan. Ibu ridho dicandung. Ridokeun we. Sok atuh da ibu teh kapan capek gegeroh ku nyalira, ngepel ku nyalira, sagala ku nyalira. Matak lamun alim capek jurungkeun salaki sinaneangan awewe saurang deu. Setuju Bapak? Yes. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sok sing areling sadayana ece urang ayeuna seserian tapi ingat urang berkah rumah tangga. Ingat kuncinya ibadah. Bapak salat awal waktu berjamaah. Tah Bapak tingali abah ngange batu ali. Ulah lali ibadah siang jeung wengi tong kalah udud jeung ngopi ngagosokan batu ali ngagosokan batu. Ibu bilih aya nu peryogi parfum naon lisah naon tadi teh ieu ta grup Gambus nyadoigeun parfum naon ieu Masya Allah. Iya parfum, ari parfum teh kanggo sese ngitan. Mangga dioleskeun neng. Bakal diudag-udag geura neng. Muka bogoh. Ibu bilih aya nu meryogikeun parfum kanggo wawangian sunat ibu bade tos ibak, bade netepan nganggo naon heula, nganggo sesengitan heula. Kalasan ieu grup Gambus nyogikeun parfum sabaraha apa ngaosna? 10.000 mangga panginten urang sambil sholawatan terakhir bila anu bade meryogikeun parfum mangga ibu sunat nganggo sesengitan tak ulah bau kelong wewe hareupeun salaki teh parfuman ibu cenah da mahal parfum mah 10.000 tapi hayang sengit hareupeun salaki mangge surawung we atuh atau manang kasak dibalurkeun we teh salaki teh geger ieu teh pamajikan atawa karenok sok da teh habis ibu 10.000 awet satahun ge cekap teh dianggo mah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yuk urang sami-sami istiqomah ibadah utamina kanggo keluarga Sohibul Hajat. Mudah-mudahan hidupnya selalu barokah. Amin ya rabbal. Rumah tangga neng mudah-mudahan sing jadi rumah tangga seperti rumah tangga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng ibunda Siti Khadijah. Ya Nabi salam. Mangga bilih bade dibagi ya Rasul salam. Nyuhunkeun Bu Haji sakotak. Ya Habib salam alaika sholawat. Sadayana asyraqal badru. Sholawat mual aya urang sadaya lamun taya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mual aya alam dunia lamun taya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang akan memberikan syafaat hanya satu baginda kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat semangat amih keng syafaat. Anta samsun anta badrun. Tong wakat sarengkat arwih ieu wacan ngadoa tuh geuning jurig mah geus baralik ti heula. Kapan rek ngadoa engke kiai setempat. Siru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika sadayana ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sok sambil dipapaikeun ibu ngeureuyeun mangga etang-etang urang sodako moal ngirangan harta benda ya insyaallah bade dimanfaatkeun ku AA para santri ku grup hadroh kanggo di lembaga pasantrenna nyodakohkeun ibu sebagian harta manakos somalun min sodakotin baliyazedad insyaallah bakal ditambih-tambih barokah ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah ka amin dan encan meserna oge insya Allah. Semakin banyak ibu dikeluarkan untuk sedekah, untuk bersedekah, insya Allah Allah akan memberikan yang lebih besar daripada nuku ibu dikeluarkan. Amin ya robbal alamin. Bu, ibu, araya. Yuk sambil ibu ngagaleh urang memanjatkan puji ka Gusti Nu Maha Suci, mau sholawat ka Kangjeng Nabi, baca salam ka Kangjeng Nabi, senantiasa ruh Nabi Muhammad dihadirkan di tengah-tengah urang sadayana. Amin ya robbal alamin. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Aina ya sawfan ضربت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا حبيبي ya Nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hatur nuhun kasadayana, hatur nuhun wabil khusus ka Subul Hajat, Saibul Walimah Bapak Iwan beserta keluarga, beserta semua keluarga yang hadir pada malam ini, juga ibu dan bapak jamaah semuanya. Mudah-mudahan berkahna Bapak Iwan kita semua dikumpulkan pada malam ini di bawah tenda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.